Si kutu kupret lagi ngapain di sini? Nongkrong lah. Ayo nama kita dahar. Kesahan San? San, kebetulan atuh. Ya, mana boga duit sabaraha? Boga duit 10.000 aja kan. 10.000. Coba dengan 10.000, mana bisa dahar ujung daging, ujung endog, ujung sayuran, ujung kerupuk, komplit pokoknya mah. Sok dikeun sama aing duitnya. Ayo. Di mana? Jangan cuma dahar 10.000 menang daging, menang endog. Pokoknya mah jangan banyak omong. Buru, 10.000 na kadikeun. Terus kumaha ya? Ayo ngilu jeung aing dahar. Aing boga duit lagi 10.000 na. Hayu. Di mana? Iya tempatnya. Nah. Di sini kok. Mana pesen sawaragna? Bener ya teh? Heeh. Teh, oyong tuang. Bener tuh itu. Bener. Sok dahar we pesen jeung daging, jeung endog, jeung sayuran, bebas. Teh jeung daging, hayong jeung endog. Ya katakan Oh, atuh. Juga 10.000. Boleh ya. Heeh. Aing mau kesana dulu ya. Mau Mau kiih dulu. aing nanya aki-aki itu pada Mang Besar. Sudah makan? Belum, Mang Jack. Kebetulan. Kalau belum, ayo kita makan. Makan di mana? Ayo, boga duit teu? Aduh, bukan duit 10.000, Mang Jack. 10.000 bisa makan ujung daging, ujung endog, ujung kerupuk yang sayuran. Di mana 10.000 juga? Milu sama aing hayu. Saya tidak eta duit nah gue sakitu. Di dia, Mang Jack. Heeh, sok. Makan sepuasnya. Aduh, ada Kifly lagi makan ya kamu ya? Udah hawa. Nah, sok tinggal pesen we jeung daging sama endog, sayuran. Sok bebas. Lupa duit 10.000 aja. Heeh, teu naon. Cak, nasi uduk sarang nu kieu ya sami ya. Ulah diajak wakil eta kan ya. Heuh nya. Aing apa tuh? Ada aing keur ulang-ulang duit 10.000. Iya, cenah mahi cenah. Uang boga duit 10.000. Ulah. Aing suka lamun lapar aing ka dieu deui. Ayo. Apa? Yo. Buat terus warga dia. Teh, nun teh. Kan teh. Kak, heula, can bayar. Can balayar. Ieu padue indit. Ieu kumaha can bayar? Enggak. Can bayar. Kan tadi entos ku Mang Jack, abi entos ka Mang Jack keur artosna. Anu abi tadi dititipkeun ku si Mang Jack. Mang Jack kumaha? Buru bayar itu tuh jadi bayar. Kan tadi duit tadi dititipkeun di Mang Jack. Nah Mang Jack, Aduh, buru bayar. rapi goblok. Bayar dia aing da teu buka pesan duit. Bayar di mana pan sepupu urang duit tagihan 10.000 na tadi ge anak kumaha? Sabaran itu teh? Kumaha? Itu 50-an duaan. Aing mulai jadi 50 geuningan. Panjang daging. Tadi ngomong 10.000 Heuh, kain ge. Geus, aman cewek tembus deui. Nitip ieu lah teh. Engke di salak ditembus engke. Aing tangan aki-aki rabi kuno. Iya, Bang, tangan heula Mang Jack na. Nah, apa aing kalah jadi korban atuh ya, Mang? Engke pan uang tangan di Mang Jack na. Kunyuk teh. Anjing, kunyuk aki-aki edan teh kaingeun. Nikmatnya ngopi bisa, rokok kabeli. Ye. Jangan dimangsa ayeuna mah. Senangnya dalam hati bila boga duit. Si kunyuk mun papang. Coba siga aing Itu aki-aki rabi. babari ngalah duit teh geuning. Tinggal pak. Oh iya. Ya, pagum. Aing di era-era itu udah tukang warung ngomongkan. Kalakuan teh angger wae kana nipuan jalma teh kabila-bila teuing. Kanyahoan Ngomong 10.000 gini ditagih 50.000. Apa aing aya nakal kali cabal di ditu. ampun. Sok mana tadi duit aing tadi? Duit aing mana lu tadi? Belikan kopi jeung rokok. Kalakuan. Ampun. Sing benar cek aing teh. Banyak mungkin digantian ku orang geus boga. Urusan aku mah apa aing? Sia teh sakitu pas jeung babaturan wae. Ke digantian lah. Ya mending balik we ka imahnya duit lah. Nah duit di mana aing? Bukan duit sakitu kitu. Wah, kan 50.000 nya mah 10.000 mah mahi. Ampun. Ampun. Aku pusing wae ku jalma ieu mah. Urusanna maneh mah jangan bade. Aing kan tadi 10.000 duit. Sakalian hijikeun tagih ku maneh. Jadi aing mah lunas geus. Terus kumaha? Nah terus kumaha tagih di dieu pan duit aing geus 5 Jack. Kumaha pagi sepuku duit aing di dieu. Tambahan teh nu wadoyok deui atuh beuki ieu aing. Heuh hijikeun pan ambet teu pabaliut aing na. Geus kita nama mending bawa wae aki-akina ka ditu lah. Iya betul ya. Aduh, ampun. Ayo. Tanya pelakuna ku abi kapanggih teh. Masuk kadinya. Sok. Teh. Tah, abi teh tadi tetes bayar ka dieu teh. Tah HP nu rerencangan tah wayana pasikeun ieu engke nu bayarna tah. Tah ieu tanggung jawabna. HP abi pada dicandak.
Sabodo ting. Oh. Kita mari di kumaha-kumaha genan. Aya kadinya. Ulah gitu sia teh komo jeung babaturan sia teh. Paling sekali jadi jelekeun ku aing sia. Nya, Sok bayar. Nah bayar. nya paling ge 50.000. gaduh artos teh paling abi gegero we lah. Nya. Sok atuh ah dipengkar.